Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Darama. Dina video ayeuna nyaeta pengajaran bahasa Sunda kelas 12 materi bahasan tradisi Sunda. Poin pembahasan dina video ieu nyaeta wangenan atau pengertian bahasan tradisi Sunda, struktur atau babagian bahasan tradisi Sunda, tujuan nulis bahasan tradisi Sunda, manfaat nulis bahasan tradisi Sunda, cara nulis bahasan tradisi Sunda, jeung contoh bahasan tradisi Sunda. Jadi dina video ayeuna aya sabaraha? Aya genep poin pembahasan. Nanging contoh bahasan tradisi Sunda mah mung sapenggal atanapi teu sadayana pamibade engke tiasa ngadownload filena nya dina kolom deskripsi. Pembahasan anu kahiji nyaeta wangenan atau pengertian bahasan tradisi Sunda. Bahasan tradisi Sunda teh nyaeta karangan atau esai atau tulisan anu di jerona ngabahas ngeunaan tradisi Sunda. Ari tradisi Sunda nyaeta adat istiadat, kebiasaan masyarakat Sunda anu geus lumrah aya dina kahirupan masyarakat. Contoh, tradisi Sunda pakait jeung nu kawin, nu nyepitan, adat istiadat pakait popolah kadaharan, adat istiadat pakait kasenian jeung sajabana. Jadi, nu ngaranna bahasan teh nyaeta tulisan, hampir sarua jeung artikel. Ngan kusabab bahasan atau artikel mah leuwih umum, tah jadi aya istilah bahasan tradisi Sunda anu leuwih nyoko kana pembahasan ngeunaan tradisi Sunda. Contohna tadi naon wae? Aya adat istiadat kawinan, naon wae dinu kawinan teh? Aya naon? Aya nyawer, aya nincak kendi, aya mupeskeun endog jeung sajabana. Kitu oge dina kagiatan nu nyepitan seueur pisan tradisi urang Sunda nu aya nya. Terus dina naon deui? Dina popolah kadaharan tiasa oge dijantenkeun hiji bahasan tradisi Sunda. Contohna wae cara nyieun bugis. Urang tiasa ngadamel teks bahasan tradisi Sunda ngeunaan cara nyieun bugis, kumaha popolah nyieun bugis ti awal nepikeun ka akhir. Salian teh eta loba keneh adat istiadat nu ku urang tiasa dicurahkeun dina bentuk bahasan atau tulisan nu disebut naon bahasan tradisi Sunda. Anu salajengna nyaeta struktur atau babagian bahasan tradisi Sunda. Aya 3 diantarana aya bubuka, aya eusi jeung aya panutup. Jadi lamun ningali kana bentuk teks bahasan tradisi Sunda ieu jiga artikel secara umum. Dina bubuka urang ngadadarkeun yeuh edek nganepikeun naon wae. Dinu eusi dadarkeun sagala rupa ti awal nepi ka akhir. Dina panutup biasana ku urang dicindekeun atawa urang masihan rupa-rupa pandangannya. Salajengna aya tujuan nulis bahasan tradisi Sunda. Aya 4 tujuan nulisna, diantarana nu kahiji informatif, nu kadua rekreasi, anu katilu persuasi, anu kaopat dokumentasi. Nah, ieu disaluyeukeun oge sareng tadi ya bentukna aya bubuka, eusi, panutup. Lamun urang tujuanna hayang ngainformasikeun berarti urang bisa nepikeun informasi ngeunaan hiji tema bahasan. Contohna naon wae yang informasi naon cara nyieun bugis. Rekreasi ngahibur tiasa ngajelaskeun ngeunaan naon adat kawinan Sunda resepnya. Anu katilu persuasi ngajak. Ari ngajak mah tadi teh dina bagian akhir bahasan urang ngajak ka pamaca. Terus anu kaopat dokumentasi. Dokumentasi mah urang ngadokumentasikeun sagala rupa adat istiadat di tatar Sunda. Jadi aya 4 tujuan nulis bahasan tradisi Sunda. Anu salajengna nyaeta manfaat nulis bahasan tradisi Sunda. Diantarana aya 3 ya ieu, tapi seueur keneh nu sanesna ge nu kahiji nambahan pangaweruh anyar, anu kadua ngadokumentasikeun jeung ngamumule hiji tradisi Sunda, anu katilu nambahan kareueus kana hiji tradisi Sunda, anu kahiji nambahan pangaweruh pasti ku carana urang maca eta bahasan tradisi Sunda urang jadi apal kanu hiji hal anyarnya.
Anu kadua ngadokumentasikeun geus pasti pisan sabab lamun ku urang ditulis tangtu aya fotona, bisa ngalampirkeun video oge. Jadi kadokumentasikeun eta tradisi dina wangun tulisan oge tiasa. Anu katilu nambahan kareueus kana hiji tradisi Sunda, tangtos nu mawi urang jadi beuki resep oh ieu budaya Sunda urang teh ieu budaya urang Sunda teh ulah nepikeun ka bangbalerkeun atawa leungit. Oke? Salajengna cara nulis bahasan tradisi Sunda aya 5 lengkah, perhatikeunnya. Anu kahiji nangtukeun tema, kumaha carana dek tema kabudayaan. Tah kan urang mah bahasan tradisi Sunda mah geus aya temana tradisi Sunda, tinggal milih edek ngeunaan naon, ngeunaan kadaharan, ngeunaan kaulinan, ngeunaan adat kawinan atau nyepitan jeung sajabana bebasnya. Anu kadua nangtukeun judul, saenggeus urang nyeun tema tuluy dieun judulna dek naon, cara nyepitan di tatar Sunda misalnya. Anu katilu ngumpulkeun bahan atau materi kumaha carana ye, rupa-rupa tiasa tina tulisan, tiasa tina hasil observasi ka lapangan langsung, tiasa ku cara ngawawancara jeung sajabana seueur pisan. Anu kaopat nyeun rangka bahasan tradisi Sunda, kumaha carana tadi teh ajeun heula bubuka, eusi jeung panutup. Geus we jelaskeun di dinya dina bubukana naon wae bade ngajelaskeun naon misalna iraha wae kumaha nyepitan teh, terus naon deui dinu eusina jelaskeun ti awal ka akhir. Terus dinu panutupna bade ngajelaskeun naon ye kumaha perkembangan nyepitan ayeuna di tatar Sunda kitunya. Tah pokona mah rupa-rupa dina nyeun rangka mah nu penting aya bubuka eusi panutup. Geus kitu nu terakhirna langsung dimekarkeun eta rangka dumasar kana materi anu geus kakumpulkeun ku urang sateacana. Anu pamungkas nyaeta contoh teks bahasan tradisi Sunda. Ieu aya judulna Pamali jeung Sanget anu diropea tina esei Cece Hidayat nu dimuat dina majalah Cupu Manik. Mangga videona tiasa dipaus teras diaos ku hideep sareng diteleuman eusinanya eta contoh sempalanana teu sadayana. Kitu wae kanggo video dina bahasan tradisi Sunda. Hapunten tina samudaya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangetnya diajarna. Dadah.